Jadi wa cenah baheula menurut cerita, jadi di Gunung Sawo ieu teh tempat pembuangan mayatnya yang punya ilmu hitam dulu pisan, tapi ayeuna mah da geus eueuh sih. Cuman lamun malam-malam jam 11-12 malam kaditu rada rawan sih, soalnya kan jalurnya leuweung gitunya, jauh ke itu kadieu rawan begal gitu. Jadi ya tetep kudu hati-hati lamun bisa mah, penting-penting mah ulah lewat kade lah gitu. Utamakan keselamatan, jadi gitu guys. Tapi demi Allah ya pemandangan mantep, ningali perkebunan lamun aya namanya disebut nanti naon sih, huma meureunnya, tiga huma gitu, padang pasir guru naon lah, pasir meureun di pelakannya dipaatkeun gitu masyarakat. Pokoknya pemandangannya mau gagal guys, mantap daerah dia mah. Cuman ya gitu teh lah, rawan begal, namun galampangan teh penting sih. Jam sakieu mah mantap, pokoknya mantap. Jadi moal gagal lah, jang nongkrong oge tuh, tapi ulah sesoranganan, bisa disangkan oge lo lamun dileweng. Jeung jalana guys, jadi mah lamun parawis jeung mobil teh nya kudu lalaunan, rada ngepas, adem pokoknya tempat nama moal gagal. Di sebelah kanan orang eta ya perkebunan, cuman hese kamerana dipatenkeun, hese diberi nyetir mah. Tapi pokoknya mah mantap lah, pokoknya mah ya moal gagal guys. Anu sok lewat kadeo pasti apalah, cocok pisan ke ulin sore mah. Penduduk negara masih kena sakti tayang sok nepi ka nonton karena tadi deh patrol menurut selama itu ya, pom anyar guys.